Ci kade ci. Naon Kang? Alah ini halimpu gitu. Abet siga nu lulus gitu Ci. Ih, abi mah da kieu we Kang. Tara laleus abi mah da sebelah semangat ieu teh. Kan kumargi ayeuna teh nuju tanggal tua Kang. Nah, naon bedana tanggal tua jeung tanggal muda? Kieu Kang. Ari tanggal tua teh jeung tanggal muda teh aya bentenna Kang. Naon bedana teh Ci? Nya ai tanggal tua mah geus kolot kitu kan suisan, tanggal muda mah masih kene naon teh seger. Lain eta meureun Ci? Nya lain iya kieu Kang. Jadi ai tanggal tua mah nya urang teh keur ngararas Kang ai manuk mah. Ngararas. Keur karosong Kang teh tinggal saeutik eta teh nya. Naon teh duit teh tinggal saeutik Kang. Eta teh dihitung-hitung Kang ada ka warung teh geus kudu ditinggali deui. Cukup tuh gitu. Tanggal muda. Tanggal muda mah jor-joran Kang. Meuli naon kitunya langsung beli. Meuli naon langsung beli. Teu dipikir-pikir. Oh, gitu nya. Bener. Tanggal sabaraha ya Ci? Ini tanggal 17-an Kang. Oh, tanggal 17 teh sarua jeung kemerdekaan Indonesia. Tapi 17 Agustus. Ieu mah kan beda, ieu tanggal 17 naon 17 Februari Kang. Bener. Ci, aing ngomong soal nanti naon teh soal rek ngomong teh susah ya. Kang aing ngomong teh tong susah-susah teh Kang. Lamun susahnya Kangnya dibalur ke oli. Naon dibalur ke oli? Susah asup gitu. Naon susah asup teh dibalur ke oli? Sugan teh susah nu lain. Ci, aing mikir teh tong ka mana-mana atuh Ci-nya nu mikir teh. Ci, urang ek nanya Ci. Ici kan orang Sunda. Nya Kang, abi mah orang Sunda asli Tulen Kang. Tulen. Ditutu jeung dilen-len. Ci, ayo orang Sunda kan Jawa Barat tah. Nya Jawa Barat hanya di South Jawa Tengah. Maneh mah ngeles we. Lain dari Jawa Barat teh mana apal ari Gubernur Jawa Barat? Iya bukan kenal atuh Kang, Gubernur Jawa Barat terkenal Kang Wawan. Nah buat Kang Wawan. Eta namina Kang Wawan Kang Ridwan Kamil. Abi masuk manggilna Kang Wawan ame romantis. Kang Wawan, mana apal Ridwan Kamil. Nya tuh Kang, eta mah babaturan abdi zaman kapungkur. Babaturan naon? Babaturan sakola Kang, baturan sakola. Kang Ridwan Kamil mah sakolana di ITB. Ai maneh sakola di mana? Abi mah keur itu nuju di SD. Jauh lah tuh babaturan maneh mah. Iya, abi mah apalnya tuh Kang Ridwan Kamil mah kasep Kang. Aduh, abi mah yang ninggalin kasep sesok inget ka mantan Kang. Inget ka mantan kaos lagu wae. Abi mah tuh Kang mantanna seueur. Mantan abi teh janten artis Kang. Saha wae eta teh mantan nu geus jadi artis teh. Akang teh apalnya mantan abdi. Saha coba? Eta anu jadi Aldebaran. Eta teh mantan maneh? Lain mantan-mantana Kang. Singkat tuh mantan maneh. Maneh mantan maneh eta si Uya benernya. Eta Kang. Ci, ngomong baheula sok nanti sok loba kabogoh gitu baheula. Abi makannya, ieu mah sampe sombong ya. Abi mah baheula teh eta mah lalaki. Meni eta teh ngumpul di mah abi Kang. Nah, habet ngumpul, Ci.
aya hajatan Kang. Aya hajatan segan ngobrol teh nanti hayang ka maneh kabeh. Sabagian Kang, sabagian teh ngarumpul ka abdi teh da meuni raja kawin Kang, raja kawin ka abdi teh. Abdi kan nuju waktu eta teh nuju usiana teh belasan tahun Kang. Atana 17-an lah, sweet 17 kan nuju rangu-ranguna. Abi teh da gelis atuh Kang, jadi abi teh kapungkur teh dikaresep ku lalaki teh. Oh aya saurang lalaki ngajak kawin Kang. Eta ku keukeuh ngajak kawin Kang. Nah, habet keukeuh. Nya Kang, nah abi teh cenah, ayo cenah kawin ah. Geus tahan. Emang anak muda ngajak kawin teh? Lain Kang, aki-aki umur 7 hiji. Jadi mana embung atuh? Alimat tuh Kang, menyat abi kawin ke aki-aki. Tapi aki-aki lawan beunghar kitu naon sih? Abi mah teu milih kanu harta Kang. Nah, betul kalau harta da awe zaman ayeuna mah yang teh ekonomi heula, ekonomi mapan gampang ka ituna. Abi mah sanes wanita-wanita anu lain Kang. Naon aya mah dipilihna? Anu dipilih ka abi mah tetep Kang artos. Sarua kene. Geus hiji mah kurang asem aing.